Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dawu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Mugia sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Hatur nuhun ka para subscriber anu tos like, komen, sareng sharena mohon. Orang teraskeun wae hanca carios ngaronda desa bagian ka genep. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nya mang anu basa ngawadalkeun sataun hiji eta teh mang aduh kacida tereh mang meungharna teh pasini geus jadi sor urang disuguhan dahar mang make angeun lauk nya dina rek nyembeuhkeunna teh aduh seperti tadi deui mang carita Mang Uham mukur angeun nu aya leungeun siga leungeun mang atawa suku anak urang kudu diam-am we dihakan mang. Dulu cek dewek oge naon tadi sarua wae dulu euy ngan dewek mah teu luas dulu euy teu luas kajeun teuing ieu we hirup mah kajeun teuing teu beunghar oge kitu mah karunya dulu anak dewek kudu dikorbankeun mah euy karunya atuh. Nya ih nah atuh bat eueuh nu sahijieun ngan matak sabal bae kadituna teh sebel ngadengena ge nya caritaanna teh ih abong dina dongeng ieu mah nya. Dulu rupa-rupa eta teh euy henteu kitu kabeh euy abong-abongnya. Atuh da mang yeuh hayang beunghar teh kudu ngahiji euy jeung jurig jeung kudu ludeung deui ngahakan anak majikan dulur indung mana we mang anu pangheulana dibaktikeun tah eta kudu dihakan teh. Aduh nah nya jurig teh kabina-bina teuing nyatanya. Nyaho teuing urang oge euy teu apal ngan kitu cenah. Perjanjianna kudu saha wae ngan cenah euy hayang tereh beunghar kudu kolot heula komo kolot awewe mah euy tereh beungharna. Heueuh cenah euy dewek oge mindeng tah ngadenge teh tapi teuing di mana teuing saha di ngan teu hayang dewek mah yeuh embong kudu nyebakeun kolot mah embong deuleu euy embong karunya maneh mah arta. Nya aduh kabina-bina eta mah tuh urang mah teu sudi kikituan teh. Ya di mana teuing atuh anu ngopet teh disebut nyelemah hade. Geus beres dadaharan pok we di papatahan cenah peta-petana di imah maitkeun janji datang ka imah ya nu simujung nyapak geus ngaruang mayit teh euy tepung taun kudu ngeusian wadal tara ujung-ujung ngawadalkeun barayana nu landes eta teh tapi bujangna ieu mah da puguh atuh jelema teh nyahon dina naon deui nya nurut we saomong dunungan teu nyaho lek direjokeun eta teh lamun aya nu ngagerowan ngaran dunungan teh euy kudu tembalan cenah ku si badega asa nyebut ieu itu geus cukup teh euy. Nah atuh isukna bujang teh geus jadi mayit. Aduh garilanya geuning kitu nya bahaya ta euy ulah sok ngadeudeukeutan jalma kitu mah euy.
Makaning tereh lebaran ya teh euy. Amang mah Lila kene atuh lebaran mamang. heueuh nya euy nya. Nah, los kana lebaran ya teh euy. Ngadongeng deuleu ya teh. Sok atuh arta. Turuykeun euy. Poho dewek teh euy. Rasaan teh. Ya, Mang, yo, baheula bejana di Bandung aya Mang nu beunghar nya kitu we tara awet bujang eta teh Bang. Saban taun kudu we aya bujangna nu paeh saurang. Nya babakuna mah bujang kakasih sok dibawa ku sarasia barang geus mindeng tara nu daek diasih ta teh Mang. Jeung dina pentingna niwadalkeun Mang cenah ngalah ulah kaciri we jeung ulah raramean deui nu sok babantu di harewosan sina nembalan anu ngagerowan ka kana boga hajat nembalan teh cukup we jebutkeun ieu di ditu di dieu di ditu kitu teh Mang. Nah atuh kajahuan deui eta mangkeluk teh euy sok awadalkeun euy nu kitu teh ih geuningan kitu nya Mang nya. Maneh mah heueuh meureun euy. Dewek ge embung deuleu ngawadalkeun mah batur karunya deuleu. Batur ge hayangeun hirup. Hayangeun hirup euy. Kan bae nu kitu mah lah matos diturutan euy. Bahaya deuleu euy. Bahaya. Nya Mang, aduh. Abong ayeuna keur sagala hese, sagala mahal diduh. Bingung dewek teh Mang, yang hareupan ieu nya. Hah, dasar hirup teh Mang, kudu sabar nya Mang nya hirup mah. Deuleu euy. Yo cek ajengan. Geus kolot teh euy. Loba coba teh, loba. Duh, ieu mah yeuh aya wae deui. Sok atuh arta euy, lanjutkeun deui ngomong teh. Ya Mang nu babantu waktu raramean teh tah atuh ari rek raramean nyaan rek lain karah piwadahleun mah eueuh nu daek eta teh Mang nirias rek muruhan sarieun we jelema teh komo Mang minantuna Mang geus beak eta teh sabaraha hiji. Geuning jahatnya euy nu kitu mah. Minantu deuleu euy. Nya eta Mang naon wae we nu kitu mah beukieun deuleu among siluman meureun nya. Heueuh eta teh. Kabeuki euy siluman cenah euy. Aduh, muhun aya wae mah nya. Aduh. Tah Mang aya we anu ngarti budak ora nya rupana mah basajan we daek we cenah bebujang didinya malah geus dibibita cenah rek dipulung mirantu Mang sagala pangkaning nu rek dibikeun teh manehna teh nya rada ngora deui Mang geulis ku kolotna pang dibowoina tah Mang. Ke heula euy. Padahal mah nya lebar eta teh randa teh euy. Meningkeun ka mangkeun we atuh randa teh. Ulah ketang, mendingan kakuringkeun we randa mah euy. We gedaek atuh karada mah. Terusna kumaha tuh euy? Nya tah Mang gacangna teh we jadi we dikawinkeun ger pesta rame nya babantu loba dang gede buruhna ge Mang turung jaraho di moal dijual da keur sok awadalkeun midantu eta teh Mang nya ka panganten pada ngaharewosan teh teh ka hade cenah panganten ulah senang-senang heula ulah suka seuri tengah peuting nya manehna teh geus we diengon diuk dina Alketip yang hareupan cikopi euy balanyun udun surutu
Pamajikan mah panganten awewe Miranda keur ngalaan dan pemakaian nama mangsa mas intan sup we kana laci perak sakerde petisi rutu teh mang masna teh. Anehnya mas teh ku gede-gede teuing. Abong nina dongeng merenya eta teh. Ya eta teh mang aduh nya abong erek didodoho eta teh mang udang mah karunya aduh eta teh nya. Najan kawin jeung Randa ge atuh adi lejokeun kitu mah adi wadalkeun dewek mah mung teu sudi ku ta sudi. Aduh. Aduh. Terusna kumaha tuh ta? Maneh mah. Nya telila teh gero-gero we ti luar. Sada nu ngageroan kanu beunghar teh ya. Ngaranna teh kitu we nya cek panganten teh kieu tah kamongna teh Kang. Kang, sada nu ngagegero geuning ka Abah. Cenah dijawab we ku salakina teh. Nya, keun urang tuduhkeun atuh ka Abah. Itu geuning Kang dihareup keur nyanghareupan tatamu. Teu lila gero nu ceurik guyur nu boga hajat paeh ngadadak keur usuk keur diuk dina kursi lenggak teu usik deui. Nya euy aduh ieu mah dewek cing ngadenge deuleu euy. Beja bangsa urang atuh. Eta teh euy lamun teu salah urang Gunung Bohong euy, urang Gunung Bohong. Nu beunghar deui eta teh euy. Nah, dina peutingna ngawadalkeun eta teh euy. Indit ka ondangan nayuban, memeh indit teh euy. Carita deuleu euy ka bujangna, cenah bisi aya nu ngageroan mah ka manehna kudu ditembalan kitu euy, heug gitu nembalna teh euy. Tengah peuting keur mojona simpe. Nah atuh kaimahna teh euy aya nu datang deuleu. Nya ngagegero ngahayukeun ta teh euy. Bujang poho kana papatah dunungan. Der teh euy apes jika nama euy. Nembalan deuleu lulungu tah di ditu cenah euy di Cijagra keur nayuban. Nya mangnya make dibejaan atuh. Si eta mah dasarnya. Nya mang karunya atuh padahal mah ulah dibejaan we keun we jep atuh jepe. Dulu dewek ke kahayang mah kitu. Nah, dasar we atuh apa meureun maneh. Jelema lulungu deuleu euy. Lulungu hese rek di ajak bener lulungu mah. Dewek oge yeuh pamajikan. Pancenah Bang nitah ka warung der kana kasur deui euy. Pan teu lucu tah kitu teh. Ieu ge sarua wae deuleu euy. Nya mangnya urang mah karunya atuh. Karunya ieu teh di abongnya mangnya. Tresna kumaha mang? Deuleu yeuh. Rasa maneh geus asak papa teh teu aya keringrang deuleu euy. Anu beunghar teh nah atuh pasomana teh gumbira pisan si eta teh. Waktu bujangna nuduhkeun keur manehna teh euy keur ngadengklak we ngengklak we ngigol euy. Ujug-ujug ku lapis deuleu leungeunna. Gedebug we labuh ajoprak teh euy. Wah, mangnya nya. Aduh, ieu mah lebar atuh nya. Diala keur jogetnya aduh. Mangkaning kuring mah resep pisan ngigel teh mang. Komo ngigel jeung Randa mang elah kadalah. Mantap euy. Mang Arta, Mang Wirja, sarua wae atuh. Kuring mah yeuh tingongkona teh kana joget mah mantep atuh joget teh. Ieu mah komo artisna Randa mah euy.
Malam deuleu. Aduh. Aduh. Ayo wae mohon. Matong gandeng dulu euy, Pak RT bisa nyarekan. Pan keur ngaronda si laing teh, der kakaraha harewotannya. Kan bae tuh Mang. Daripada ayeuna ti iseun di gardu. Yah, mending ngocoblak we, ka mana karep lah. Nu penting mah ulah ti iseun teuing yeuh gardu. Ya bener Kang, gitu tah kan bae lah Pak RT mah. Keke ka dieu sugan. Heeh, sugan we atuh bawa cikopi jeung bubuk ragidang tah. Sugan aya bubuk ragidang ja. Di mana teuing atuh RT na ge euy. Pelit deuleu RT ieu mah. Ulah sok kitu atuh ngomongkeun batur pamali puasanya gitu cenanya. Muhun. Mangga urang lajengkeun. Nya mangnya geuning lobanya cerita bangsa kitu teh tapi ade kaayaan di pambunjungan teh kumaha nya kakara ngadengi ayeuna geuning Mang. Nya arta mah yeuh. Apa teu dewek yeuh rek ngadongeng deui. Kumnya kumaha tukang sok-sok we atuh ngadongeng mah. Ngaran teu tunduh yeuh kuring teh jeung isuk deui moal digawe hoream. Nya yeuh aya deui urang pada larang cenah papanggih jeung tukang samak. Kawawuhanana teh ka itung loma eta ge Lebah Jatiwangi. Neuleuh we kabawuhan teh keur ngajeprak sila yang hareupan dagangan teh Mang. Anu beunghar eureun pok carita sanggeusna ngabagiakeun teh Mang. Ngomongna teh kieu Mang. Adi akang teh talata nya cenah hayang diperlukeun we ka embona nya. Poma atuh ulah henteu mun bisa mah isuk we atuh. Isuk nya Kang nya. Nya cenah euy yeuh kitu geus ngomong kitu teh isukna teh sebrut we maneh kalemur. Kalemur si akang eta rek nepungan bona dibejakeun sisi geledeg dina bongkok teh pantok nggon belah katuhu kitu adi handapeun parako teh aya duit nya tendenan akang tanya ho sabaraha dewek teh poho deui cokot cenah kitu duitna teh nya geus kitu mah kop we duakeun jeung adi syarat tanda tangan sawah teh Haji Jamhuri acan katampa penta kalurah kitu omatnya ulah henteu diperlukeun teh rek init akang mah nya. Kitu teh arta. Nya mah kitu. Geuningan nya euy. Geuningan talata heula geuning nya erek paeh teh euy. Nyaho dewek mah euy. Teu nyaho bisa kitu nya. Meureun Mang geus aya ti dituna meureun Mang. Kudu aya carita-carita heula teh Mang nya. Nya aneh puguh kuring ge. Nya dipapatahan heula meureun kudu kitu. Geus aya kodratna kudu maot ayeuna meureun nyang. Lamun ceuk aya zaman ayeuna mah surat wasiat kitu nya Mang nya. Duka teuing nu kitu mah euy dewek mah poekeun andina tadi cek si Arta jigana mah kitu euy kitu geus kitu kumaha tata euy kumaha Nya geus ngomong kitu teh celak we kana kuda baretek ting torolong teu ngadago jawaban teh nya tukang samak teh euy isukna teh milu jeung roda barang warek
barang roda yang norek ka Bandung kita teh dagangan manehna mah dipercayakeun we ka sobatna jeung pananggungna deui di Jatiwangi nepi ka Padalarang di jalan teh mondok we 3 peuting sagelag ti ranca ekek mah kana kareta api nya cenah rek kana kareta we jol ka imah nu dijugjug teh pada magrib nah atuh mang Naon kitu ta? Jiga nu reuwas maneh teh euy. Nya si Amang eta mah sok ngareurewas wae nya aya naon atuh Mang. kaget mang keur ribut-ribut kitu teh heuh siga rek hajat ta teh nanyakeun ka nu di dinya hajat tiluna cenah nu boga imah manehna teh ngagebog nya naha ongko papanggih di Jatiwangi ari di imahna pae duh jadi bingung manehna teh nerwe kabeneran manehna teh kok we jeung anu wawuh tuluy we menta cenah dibejakeun kana boga imah da lain jelema anyar pinanggih cenah ubi bumi teh di aku we jeung dibagiakeun deui dibejakeun we ka bapatena da teh Nah, nya make bisa kitu nya Bang nya. Heuh, wing ge dewek ge bingung deuleu kieu mah, bingung. Jika dina dongeng ieu mah nya, dina dongeng Mang Kingceul lain. Amang mah sok anu kitu wae. Lain atuh Mang, lain. Nya, terusna kumaha atuh? Ata. tate nanya we tukang samak teh kambona Kumaha nanyana? nah kieu mak dengekeun geura Puguh nya eta mbok. Cek tukang samak. Pan kuring teh ka dieu teh nya cek akang disaur sina ka dieu. Ke adike cek pribumi mbok teh rea uruseun ieu teh nya kakarage res beres anu raratib nyarita mah engke we nya bisi kesel mah ieu kaditu atuh milu ngariung berkahan atuh akangna nya. Mangga atuh mbok jawab kise mah kira-kira pukul 8 geus rengsek kise mah geus sila ditepas tukang heug disampeurkeun ku pribumi. Aya picaritaeun kuring teh yeuh ka mbok salseh henteu mbok. Hareugeun keneh kuring teh jang. Hareugeun nya kunaon kitu. Nya kuring teh aduh jeung akang teh papanggih di Jatiwangi kamari di dieu teh nah di aya di dieu teh kuyur ka papatenan geningnya. Ulah tarik teuing atuh nyaritana nya geus kitu kumaha geuning nya semah teh cek semah ginding akang teh tumpak kuda deui cek kuda belang deui beureum asana teh kudana teh nya we diraksukan hideung diiringkeun eta tembok kuduaan dibaraju hideung diiket wulung malah ka kuring ge aya talatahna eta tembok nya supaya ditepikeun we ka embok. Talat naon atuh talatahna ujang naon eta eun mbok sosi geledeg saur akang cenah dina bongbok panto belah katuhu. Alah ieu mbok mah ieu tacan inget-inget kadinya atuh teu acan inget.
Tesawios mbok ngancek akang teh kitu cenah sareng syarat nu kaduana teh sareng kadua surat tanda tangan ti Haji Jamhuri teh nya ku embok kudah dicanda ka lurah. La ilaha illallah panyana teh geus beres geuning taya deui kitu talatahna. Ayam mbok ngan daerah duh nepi keunana. Kunaon kitu Ujang, kunaon? Waktosna seep mbok. Aduh. Waktosna kabujeng seep. Aduh. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna atos rengse kumaha atuh. Trasna insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun dina serial anu katujuh. Mangkinceng ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.